Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Kumalayang na pikiran numang paante nomor kahijinya eta tapakur. Naon cenah tapakur teh jabrig? Tapakur teh molahkeun hate jeung pikiran dipake mikirkeun kana sababaraha perkara. Hiji dipake mikirkeun kana pimaoteun. Urang selaku manusia daek teu daek bakal ngalaman kana maut. Dan ulain oge kabeh bakal maut. Bahkan tiba heulana ti wit Kanjeng Nabi Adam nepi ka urang selaku umat Kanjeng Nabi Muhammad eueuhna ti alam dunia lain dileg-leg kelong tapi maut ngaranna. Maut teh nyaho iraha datangna. Maut teh bakal nyamperkeun ka urang saluyu jeung pidawuh Allah dina Al-Qur'an surat An-Nisa ayatna teangan ku sorangan ainama takunu yudrikukumul mautu walau kuntum fi burujim musayyadah. Di mana bae aranjeun ayana maut pasti nyamperkeun ka aranjeun sanajan aranjeun aya di jero peti besi. Nomor kedua napakuran kana ayeuna alam barzah, alam propentip, alam menyendiri. Sabada urang maut kabeh bakal nyorang kana alam barzah. Rek mautna dikubur, rek anu mautna di laut, maut di mana-mana bae ge kabeh pangbalikana pasti ka alam barzah. Di alam barzah teh sorangan, bayangkeun ku urang, tapakuran ku urang, dulur, anak, kabeh nyanterkeun ngan saukur nepi ka luhur kuburan. Eueuh sanajan aya bahasa cinta mati mungeun ngareneng ayeuna bareng maot jeung urang mah. Kabeh ge balik deui geus dikubur. Sedengkeun di dinya aya nu disebutkeun alam barzah. Eueuh warung di kuburan mah ripuh. Di jero di alam barzah mah ayeuna eueuh nu bisa nyarengan, eueuh nu bisa maturan kajaba amal perbuatan urang. Nomor katilu napakuran kana adab Allah. Diri kudu bisa napakuran kana adab Allah. Allah bakal nyiksa ka jalma anu gawe dosa. Rek dosa nu leutik, rek dosa gede dan leutik jeung gede ge ngaranna dosa-dosa keneh kabeh bakal meunang adab ti Allah Subhanahu wa taala. Lamun urang teu daek ngalaksanakeun tobat. Nomor kaopat napakuran kana sifat sama jeung basorna Allah. Diri teh sing boga rasa jeung rumasa bahwa ditingali didangu ku Allah Subhanahu wa taala. Teu aya tempat anu kosong tina sama jeung basorna Allah Subhanahu wa taala. Sanajan anjeun ayeuna henteu boga rasa ditingali ku Allah, tetap Allah bakal ningali jeung ngadangu ka urang sarereha. Nomor kalima napakuran kana kakawasaan Allah Subhanahu wa taala. Yeuh, kakawasaan Allah teh seueur pisan. Bake jalan ku urang tapakur. Ini lamun urang teh mah refreshing ulin ka mana tingali ku urang. Lamun ningali laut teh sing tembus kanu ningeun lautna. Lamun ningali kaendahan gunung teh sing tembus ningali kadat pencipta gunung. Eta anu disebutkeun tapakur teh karakter dina pamikiran ieu kakawasaan Allah teh kacida endahna. Tapakuru saatin khairun min ibadati sitin nasanah. Napakuran sajam leuwih alus daripada ibadah ayeuna 60 tahun. Matak pake ladang tapakur, pake tapakur ku urang. Ayeuna pikiran urang, hate urang supaya urang bisa nepi kana makom muraqabah sinareng makom muhadarah ka Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.